Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ya di pagi di ngadornya ya enak pangi deh jeung loba dulur tah. Gimana tah? Ya Allah. Kasep ieu. Kasepna mana kasepna? Bapak Haji ya mampun teh si eta we bukan mah si loba. Si Beunghar. Nah, ya alhamdulillah. Lur, perlu dipikan nyaho. Itu di mana? Dia teh di daerah Pasir Layung, tepatnya di studiona Kang Dul Sumbang, GPL 42 242. Nah, persediaan. Juragan nama. Aduh, mau hangat bisa. Dah, aja nu boga imah. Alhamdulillah ibu. Atur nuhun pisan kasupikeun kehe. Aduh. Ya. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Dinten ieu teh Mang Ohang diulem ka Rompok Senturing di garasi Pasir Layung. Saja ngiring ada acara ngaler ngidul. Ngaler ngidul. Kunaon bet diulem ngahaja wong ieu teh abdi hoyong milarik pidoraka. Ahli kana dosa mah ieu kaleresan eta kada aya aja nama. Margi urusan neraka teh rupina molotok. Molotok. Kunaon ban pendaek si orang diajak ke tempat sabab da kukuruna. Sebenarnya pidoraka. Nol bisa. Siap. Ya, ningali ya. Perkembangan. Nah, ora teman-teman. Ador. Kali ini. Bingungan teh tadi ke mana? Ya jalan ke mana aing hese tah ieu teh ya ku kalangan ku. Ada apa ngata kadinya teh asa? Hah? Eta kalunya geus kurang ka dia. Itu atuh wakil gubernur datang teh kudu siapkeun tempat tiup. Wakil gubernur provinsi Jawa Kuno. Di mana tuh di Jawa Timur? Sareng Pak Haji Ohang. Aduh alhamdulillah nuhun. Gua iya, dinasna unggal dinten. Dinas unggal dinten ya. Wakil gubernur apa wakil kan? Wakil gubernur Jawa. Wakil gubernur. Jawa Kuno baheula keur aya keneh gajah nu sagedena naon teh geuningan. Oh nya. Zaman ieu naon disebut teh gajah baheula teh? Jurassic Park. Zaman purbakala. Jurassic Park. Geus jadi Kang Ohang Damang. Alhamdulillah Kang Omen. Kang matagna, mana kitu? Hari seorang pejabat loba pohon mah geus biasa. Da pejabat mah tibatan ingetna leuwih loba pohonna kitu sanes. Bapak sanes Kang Omen, Kang Dul. Oh, Kang Dul. Kang Dul. Kang Dul mah pan gede gendut baheula mah. Nya iya. Moal apal urang atuh jeung Sandiaga Uno ka Kargewawuh. Alhamdulillah Kang Dul. Mang teh ayeuna teh di mana? Di Bandung atau napi di mana? Pademukan sanes ayeuna. Punten awak cek lah audio punten. Burung teh bilih pareum. Nu abdi naroskeun teh imah sia di mana ayeuna? Cek. Hah? Cek burung. Ngos Burung teh. Acan. Acannya. Sok omekeun heula da. Geus urung. Da penonton teh kudu kadenge. Wah, ini bener. Kieu. Sok omekeun heula. Ada sa. Arek tuker tamah jeung nu abi. Tuker tamah lah. Tapi tenang we di dieu mah. Kieu tos. Sada.
maneh teh nya. Ya si dua ya. Nyaho. Ya enggak kanu dengan lakuna teh nya somsa alamani somsa sombong sekaligus. Mongan ngeharayan bae. Bongan ngamulyokan bae. Terus Saya bisa kebelan. aing ngiringi penyanyi siga kieu darah tinggi sia kedeung oge. Sing nincak. Sing nincak kana ketukan. Is ulah kitu is ulah bendu is ulah belikan. Ulah kitu is ulah bendu is ulah bendungan gitu. Terus di mana-mana ge sami Lalaki mah cara runi. mun pamagat teh cunihin namina Kuper. Sing semangat. Sing semangat. Aku mah cing semangat. Alhamdulillah. Awang nganuhunkeun pisan jeung Alar Gidul tos ka dongkapannya ka dongkapan ka sumpingan nu bener teh. Kasumpingan. Kasumpingan Mang Ohang. Mang Ohang tos kersa dongkap ka dieu teh. Pemaring teh ti Majalengka nya tadi. Aja ka Bandung. Apal teh di ongkosan mung ieu teh apal? Nya tah mata ka dieu teh. Tadi na merek balik deui. Nah, Ngadenge teh di ongkosan. Ayeuna sok dipikir-pikir aing balik deui di ongkosan nya. Baru ginanya ongkos. Kan bae teh tanggung jawab Mang Apeng ki Inflam Ribon. Ya. Aduh, Sedangkan eta kitu teh senang anu hate. seneng atuh. Mang Ohang. Nuhun ari sehat, Pak. Mohon. Naon ayeuna kegiatan terakhir Mang Ohang teh nuju sibuk naon ayeuna? Ayeuna teh karasan sibuk teh. Segane tuh ega sih ya. Oh, ya. Jadi ieu mah lamun dikenangan hirup. Oh, gitu hirup. Hirup ieu mah teu kuat. Manehna mah ngadenge kenang geus sok aya ngajual wae. Moal anggeus tuh ngobrol, cek tok maka dikenangan. Mau. Berarti ayeuna nuju sibuk naon? Nah, ente sinetron atau napi naon gitu ente. Aya. Aya. Ikang geus hei. Kayak gentos lah kun ieu didobal. Hah? Didobal bae. Aing mah. Cing gaji nu dobel teh. Tenang aya. Tah. Aya di sana. Hah? Teuing teh nyaho. Ya saya mah benerkeun heula. Nyasanya di dieu mah. Nyal saya nyal. Ieu aing dua euy. Tah kitu. Dibalik. Okeun banyak kayaknya. Alus. Ngarap Ngahaja di pareuman teh meh teu kadengeun. Hah? Meh teu kadengeun. Aing mah teu ngapake ge aing mah tarik. Somse alaman. Benernya ya. Uing mah anu kataji mah eta lagu nu nun teh nu insaf. Insaf. Anu insaf nu sujud na sajadah. Oh, amparan sajadah. Dina amparan sajadah. Eta. Abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa Nyanggakeun sadaya-daya. ya Dina amparan sajadah. Abdi sumut pasrah. mundut pangampura Gusti Mundut pangampura Gusti, ya Allah Rabbul Ijati. kesangkanya Daya deui panglumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran hati
Apaleun lagu eta sabab pernah di mana cenah ngawakeun lagu Doel Sumbang terus menang saweranna gede pisan. Da restoran royalti ka dina jemping si ka teh. Oh eta mah beda doi. Mantap aja peuting. Jadi kieu kange kepada siapa yang itu di sana ya yang sedang menonton nanti juga menonton mungkin ya. Itu ada obos yang tidak mau disebutin. Oh, tidak mau disebutkan namanya. Oh, namanya itu tidak mau disebutin. Nyawer sampai seberapa? Sampai 20 juta. Salagu. Bener. Bukan salagu bahkan mah. Percaya teh ngan sakecap. Oh, lagu. Lagu mana? Dina ayo. Amparan saja dah. Itu 20 juta. Amparan saja dah. Jelek. 20 juta. Hah? 20.000. 2 juta. 2 juta. Sabaris. Dituluykeun deui. Sabari. 2 juta deui. Lebih ka 10 kali. Sampai akhirnya 20 juta. Bener. Salagu eta di amparan saja dah. Nyantai sih laguna beda-beda. Campur. Jadi dina salagu teh nuluykeun lagu. Saya teteh pengusaha pejabat. Ya pengusaha. Dia pernah tinggal di Bandung. Pada orang ditu, orang Makassar. Oh, Hang mainnya di situ di Makassar. Ya. Oh. Orang Makassar. Oh, lagu Sunda eta. Oh. 2 juta per sabaris. Per sabaris. Gila. Cobaan nggak ini suka anu nyawer. Resep nanti kan anu sapi daging non teh. Oh nya awe. Aya awewe zaman ayeuna ngajak awewe modern berkarya penuh obsesi sahala hayang segala laki 2 juta teh keprok bener awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging bersih tentu tukang jaga manut emansipasi keluar dina aturan motong ngelawan kodrat jadi bejat bayar siapa 4 juta bayar 4 juta ada orang nyanyi biar ulang naon mun di ditu 4 juta eta berarti sakitu 2 juta rek mayar lain etanya demi Allah oh demi Allah guys lamun geus demi Allah tong danyakeun deui eta geus pasti sumpah tertinggi eta 20 juta aduh nikmat pisan kan jadi penting harita saputing menang maksudnya kieu ya wing mah minta nuhun gitu tah maksudnya ternyata dia orang Makassar tapi resep lagu-lagu Doel Sumbang lain lagu Sunda tapi lagu-lagu Doel Sumbang cik pangharewaskeun irah kitu saya sawer ini ya pokoknya bos bos yang ada di sana ya kalau kapan-kapan untuk bos yang ada di Makassar sok atuh saya disawer lah kalau kapan-kapan ini pengen ketemu telepon saya kalau saya mau ditelepon nomor telepon aing lieur euy buat bos yang di sana kalau mau ketemu akan Subang telepon saja ke Mang Ohang gitu kenapa harus telepon ke dia karena urusannya komicong masalah nama telepon uing nage teh nyahuan maneh sebab udah biasa pan anu kitu pan biasa anu kitu pan anu kitu banyak bisa tapi ingat bener yuk saya pernah dengar ada orang yang ngamen di Kalimantan atau di mana sawerannya sampai ratusan juta ya honornya mah tidak sebesar itu sebenarnya tapi hasil sawerannya pernah seperti itu ya pokoknya mah alhamdulillah uing we ada salah sajinya penggemar Kang Doel Kang Omet namun ini pandangan kamu ceng hangat kelah ta si ganu dendam ka Omen aing mah sok nah lain mau bisa ruangkeun jeung ngomongin soalna naon dinten teh ke ngaranna si Omen teh euy Bang Satyana bener batur can aya make no seser si Omen gitu ayo tes sequencer wah pokoknya mah batur macan boga ieu geus boga beungar sih mah da si Doel akan engke bejakeun ka si Doel aing tahu mantap
anu nyawer teh ka urang mah teu daekeun, segan. Oh, diberi 2 juta pasti mau daekeun. Karena seru aing ge butuhnya. Tapi Hang saya mah ikut berbahagia. Saya lebih suka melihat Ohang membawakan lagu Doel Sumbang kemudian disawer dapat puluhan juta, atau pengamen yang di Gardu Jati di restoran mie segala macam dia dapat 10.000 20.000 ya, daripada orang-orang yang menjadi black YouTuber. Ya kan? Menghajar karya orang, dipostikan ke akunnya sendiri, kemudian diuangkan sendiri, dan penciptanya dilupakan. Itu lebih jahat. Itu jahat. Lebih jahat, gitu ya. Lebih baik itu. Okang salila bisa dimanfaatkan karya Doel Sumbang untuk jadi sesuatu, manfaatkan. Ya, soalnya kan kieu jeung baheula mah da acan teh, can aya YouTuber lah. Can usumnya. Boro-boro nu kitu. Sepi keneh nya. Sepi. Heeh, wingi harita. Heup. Di empab atuh. Oh, tak apa. Di empab. Oh, di pub. Di empab make baju kieu sok. Baju. Heeh. Main di pub. Heeh. Main teh boga pub. Make baju kieu yang si. Oh, boga pub gede. Oh, main di jero. Lagu-lagu naon? Laguna mah aing mah lagu harita mah uing nepi ka ditangtang lagu Sisgon. Uing bisa gitu teh. Oh. Nu kumaha lagu Sisgon cewang. Tekadna pahlawan bangsa. Tama tehon cewang. Tehon cewang. Oh, sempat di pub. Eta sarua saweran gitu. Nya eta maksudnya. Ke sebenarnya Ohang teh pelawak atau penyanyi sih sebenarnya? Sigana mah kieu yeuh. Anu pasti mah ku saya kata Ohang mah pasti teu. Nu pasti mah jelema doraka lah nya, jelema loba dosa. Kan maksudnya pagawean kesenian ya, pagawean kesenian. Sebagai manusia seutuhnya mah geus lah jelema doraka loba dosa. Ya, pagawean kesenian, aktor, pelawak atau penyanyi sebenarnya. Uing mah seniman we. Segala bisa. Segala. Mudah-mudahan. Main sinetron osok, geus. Alhamdulillah. Nyanyi geus pasti. Iya. Nge-MC osoknya. Osok. Gila. Arenten masih. Lain atuh rental mah lain seniman eta mah. Dong disarwakeun. Ya, ulah disarwakeun ceu yo. Pan eta ge. Astagfirullahaladzim. Ih, gila. Pan eta lain. Pan eta ge sarua seni menggadakan uang atuh. Tah teuing mun kadinya mah. Ya senina. Leuwih jadi sama jadi kalau teh jebak goreng patut juga banci. Jangan ngecekeun dikasih akan. Ngecekeun. Kan mun waas bari di daster ngobrol teh si Ece. Aing kan si esok nanyakeun kesetaraan genre. Teu mungkin atuh. Jadi aslinya lebih banyak mana? Lebih banyak nyanyi. Jadi kieu dulu teh jadi si Ohang teh sebenarnya mah hayang nama jadi penyanyi awalna. Pemusik lah intinya nama pemusik. Tapi kusabab lingkungan akhirnya dan tetap aya lingkungan mah memang tidak tradisi. Tetap jadi panayagan lah biasa. Tapi di ieu teh masih kena jadi non cita-cita jadi hayang jadi si anu. Termasuk penyanyi luar oge gitu aja kasan sorana siga kieu turutan. Pika bisa gitu. Nah maksudnya baheula mah teuing ayeuna mah boro-boro da lebar pikir-pikir mah sapeting jadi serak gitu kan rock-rockan teh nya penyanyi rock baheula mah hayang nama gitu. Terus tapi karesep teh teu dibates uing mah. Jadi pop, rock, dangdut, seriosa, keroncong dipelajari kabeh. Oh, seriosa bisa gitu? Bisa seriosa. Maksudna ieu naungkul teh. Bisa. Jadi kan abi nambihan sakadi karena lami kenal. Jadi kalau saya mengakui, Abi saya mengakui bahwa tipe aktor teater tradisional justru Ohang. Seutuhnya. Oh, teater rakyat ya. Teater rakyat itu karena memang kalau saya analisa di beberapa daerah ya nami kolot-kolot kapungkun namina aktor teater tradisionalnya itu segala bisa jaipongan bisa. Kada tiasan nembang, bisa ngalok, bisa acting, ngalawak, janten talamun prototipe kapungkur teh tak ieu justru. Sok titah. Jadi karena rumpaka apal, tepakan apal. Jadi kieu Kang Ari Wing mah nya secara pribadi jadi mau nampilkan anu teu bisa. Lamun teu artinya tidak akan menampilkan yang tidak bisa.
Nah, tapi jadi tampilkanlah yang bisa. Yang bisa atau mungkin mengenal. Nah. Mengenal sedikit. Oh, nu kieu tapi moal sekasan, tapi orang jujur, saya tuh bisa ngomong ieu ki non ngalakukeun ieu gitu. Iya. Ketika sono bisa tuh ahli henteu ahli mah. Malenga gitar orang bisa. Tapi teu ahli gitu. Oke, moto. Ohang berarti kan dari seluruh keinginan teh ayeuna tercapai, nyanyi geus, ngemse geus, ngibing geus jadi aktor geus. Mana pekerjaan yang paling membahagiakan buat Ohang? Pokoknya saya mau paling bahagia adalah mungkin ngagawekeun film misalkan atau musik, mana yang paling membuat bahagia atau kabeh? Membahagiakan itu ya menghibur apapun itu. Semua yang menghibur. Artinya mengerjakan semua dengan rasa bahagia, Pak. Ya. Oh, ya itu berarti luar biasa. Kayak saya jadi penasaran. Saha anu orang yang paling berjasa buat Ohang sampai Ohang ada dalam posisi sekarang? Yang paling berjasa tetap pun Bapak di bumi. Pun Bapak masih ada? Alhamdulillah sehatnya benar-benar sehat. Oh, Bapak. Karena Bapak memang bukan motivasi secara ini tapi secara apa namanya? Getih ongko. Jadi kumaha balik kadinya gitu. Jadi karena seni tetap. Ari Bapak baheula basa ngalatih Ohang teh sampai utah gitu. Karena justru sugan mual gitu. Justru mama almarhum nu utah-utahan mah. Nya kapungkur nyiram beureunan. Bapak teh saha namanya? Bapak Atang. Sehat kan? Alhamdulillah. Bapak Atang, aduh abdi mah salut ka Bapak. Kiat gitu tambah gaduh putra segaki. Tapi Kang, jadi Bapak yang paling berjasa buat Ohang ya, alhamdulillah. Halo. Kemana-mana jalan soreang. Boleh di aspalan mama. Ayo Pak Jana. Sapanjang tacan kasorang. Jauh di mata teh. Naona? Dari mana teh? Dari mana? Datangnya lintang. Di mana